Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka ya sababna nu matak ayeuna aya di dinya sarta datangna percis we waktu incuna rek dihanca ku Bahdira jeung duaan baturna. Kalawan teu loba pola mangsal hapi ngapelesat ngagunakeun ruyung nahunan tilu bedog geus bisa disingkirkeun. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Bira, naon alesanana pangnandika nepi kanekan rek ngalapati incu kaula. Sabar heula meusan. Sakumaha ruwetna oge. Hal-hal anu ngajadikeun bentrokan anjeun jeung incu kaula. Bira aku sugan teu bisa dibeberes kalawan badami. Mangsal hapi nyorowok deui satengah ngelingan ka Bahdira. Teu perlu badami salapi. Iwati pati taruhanana anu bisa ngarengsekeun urusan kaula jeung incu Andika anu kacina kurang ajarna. Tembal Bahdira anu kaayaan amarahna geus teu bisa dikadalikeun deui. Boga rasa dihina dihampas ku Gumilar budak kamari ieu. Tamat nyarita dengengkekeun deui sak we Bahdira narajang dituturkeun ku murid-muridna ngoroyok mangsal hapi. Tapi Gumilar memang kaayaanna geus saged. Rikat luncat ngahadang dua lawana anu datang ti beulah kencaeun mangsal hapi. Sedeng mangsal hapi sorangan sanggeus tetela dirina jadi bulan-bulanan bedog Bahdira jeung sabaturna. Sanajan bari kapaksa lantaran teu boga maksud pikeun nambah kiruhna pacengkadan antara incuna jeung Bahdira. Manehna teu hayang ari kudu kalengitan nyawa teu pupuguh mah. Sakecep manehna ngagerakeun ruyung kawungna mapag bedog-bedog anu ting hariuk datangna ti tilu jurusan. Nakis panarajang musuhna anu saterusna ngakebug pigelang lawan istuning sakilat-sakilat. Dina gerakan nu teu bisa dituturkeun jeung disangka-sangka ti samamehna. Anu antukna bedog Bahdira katut batur-baturna racleng ragrag. Sedengkeun jelema-jelemana julung-julang laluncatan mundur bari nyekelan pigelang leungeunna nu karasa komper ngadadak baru kakeng barareuh. Sedangkan si Bakri jeung saurang baturna nu jadi lawan Gumilar terus malundur. Eukeur mah dicecer ku Gumilar. Turug-turug sukuna hantem diganggu ku si Pasar. Tungtung nama cul musuh boleh nyang we. Duanana lompatan ninggalkeun pakalangan.
Sione nu rumpung daun celina jeung saurang baturna nu nyengled kulit sirahna milu ngabecir tuturut munding. Lompatna notog-notogeun maneh. Lantaran si Pasar nyamperkeun maranehna bari nyangereng nembongkeun si hungna nu rangeteng. Badira jeung duaan baturna nu keur unur-unuran sieun ruyung mangsal hapi bisi dangsa dina sirahna. Teu kira-kira ngagebegna lantaran si Pasar ayeuna mah malik ka maranehanana ngagereng bangun rek ngarekem. Ari heg teh make calawak ngagigila nyangereng nembongkeun huntuna. Atuh Bahdira anu tadi oge ngarasa galungan jeung si Pasar malah harita geus panas tiris. Mundurna beuki gancang tungtung nama bolnyang bae jicir bujur kokoplokan geus asa gep we digegel anjing. Dumeh kadenge si Pasar ngagogog tukangeunana. Sajeroning notog-notogeun maneh teu wudu teng bocor nyurucut kana calana. Gogoyobon teu dirasa jaba dar-derdor sora knalpot tempo-tempo mah kadurut-dut hitutna tambah tarik ongkoh dina jalan nanjak. Teu era-eraeun ku kumisna anu baplang sangadulang ngadadak ngulapes kawas diulasan ku tai kotok medok. Walah, Bakri, dagoan Bakri. Bahdira gogorowokan, bari lumpat tiba baranting. Kanca dangu sadayana bulan tanggal 14 caang ngebrak lir ti beurang. Mutuh matak narik rasmi kana ati nungtun teu betah cicing di imah. Sok hayang diuk ngabungbang ngalantung di palataran. Ngariung ngawangun catur ngagorah muka carita sempal guyon gogonjakan jeung pada babaturan. Memang geus galib di pilemburan. Mun bulan keur sedang ngemprai tara ngampih tereh-tereh sungkan sare sore-sore. Panasaran mun teu turun nyawang cahaya gumibyarna sang Sukra. Jadi oge kanikmatan mopohokeun di kasusah. Sanajan kantong kosong sakulepet taya eusi. Pabeasan geus ngelentrung nandakeun bekel beak. Tapi dina mangsa eta mah dina waktu ngariung jeung pada batur ngobrol pogot sukaseuri selang-selang nyeung bulan kasusah teh sok ngadadak musna ilang tanpa karana. Kabingung pada alundur kabang berangkeun ku ngempraina caang bulan 14. Geus puguh barudak mah tacan ngambeu kasusah. Ti sore keneh mula oge areak-eakan arulin di buruan. Karasa linuhungna nu agung jembarna nu kawasa. Walas asih ka makhlukna istuning teu pilih kasih. Cenah aya beunghar aya miskin siga nu diwilah-wilah. Eta mah ngan ukur jalan pikeun ngawujudkeun hubungan manusia mimitran silaturahmi nu dilantarankeun ku silih tulungan nu akhirna bisa ngawujudkeun hirup kumbuh repeh rapih dijem tentrem silih riksa silih jaga. Sabab ari kangaranan manusia salilana teu boleh dikukuntit ku kabutuh hirupna. Si kaya butuh si miskin nya kitu keneh. Salilana butuh ku si kaya. Geura gamarkeun. Kumaha pijadieunana lamun seug eusi dunya jelemana baleunghar kabeh atawa mariskin kabeh. Piraku teu riceuh teu riweuh
moal boa. Bakal susah nitah, bingung menta tulung. Ulah-ulah hirup teh tangtu bakal aing-aingan jauh tina silih riksa silih jaga. Tungtungna ngawujud hukum rimba. Sahanu kuat geus tangtu eta bakal senang hirupna. Sedangkan hirup di alam dunya teh kabeh oge hayang senang. Senang dina harti anu kacida jembarna. Lain senang nungan wungkul ditujukeun kana lobana kakayan dunya. Anu jadi alatan kabeungharan. Jelma beunghar geus tangtu hirupna senang. Wuguh salieuk beh. Sagala kahayangna bisa kasorang. Tapi can puguh ngarasa nikmat. Tapi jalma nu teu boga sanajan hirupna renghap ranjung. Mudag-mudag rejeki halal teh teu sirikna ti babaranting. Hulu dijieun suku, suku dijieun hulu carek paribasana. Teu kurang-kurang. Manehna bisa ngarasakeun kanikmatan. Si kaya nu salilana dahar nyang hareupan meja. Anu pinuh ku kadaharan sing sarwangeunah. Sangu bodas, daging pungkil, matak pikauruyeun. Can puguh manehna ngarasa nikmat. Lamun seug dibandingkeun jeung tukang macul anu keur dahar luhureun galengan sawah. Bari kesang luut leet bobolokot. Oge nu didaharna ngan sakadar sangu beureum. Deungeuna karo perda sambel jeung jengkol. Di dieu karasana pangeran teh memang welas asih ka makhlukna. Nu sapihak dibere rasa ngeunah, sedengkeun pihak sejen kumantenna dipasihan kanikmatan nu pohara. Saperti kaayaan ayeuna, bulan keur sumedengna buleut bersih, nyaangan samadhab papat. Pikeun urang kota mah nu salilana dicaangan ku baranangna lampu listrik tacan puguh karasa kanikmatanana. Tapi pikeun urang lembur padusunan anu salilana mun peuting poek meredong. Mireungeuhna bulan nu ngemprae teh riab kalaluar ngagarimbung di buruan. Mapag caang bulan pinuh ku kanikmatan. Anu matak teu heran lamun di ditu di dieu kabireungeuh nuting garunduk campego di golodog atawa ngampar samak di buruan bari ting peledug arudud daun kawung. Kanja dangu gumilar nu harita geus saged sajungjungan indit. Mentas dipapatahan ku mangsal hapi, dumeh rek turun ti imah peuting-peuting. Teu kasih incu. Sok sanajan geus gede oge, geus kanyahoan pangabisa dina hal ngajaga diri. Teu oleh we dipapatahan, diwurukan. Tanda kanyaah jeung kamelangna kanu jadi incu taya sudana. Atau gumilar nya kitu keneh ka akina teh kacida deudeuhna geten tulaten puguh boga kolot ngan ukur hiji-hijina. Kainung bapana nyaeta Kaki Parta jeung Nyi Asmi oge ka Mang Dekong aki ti indungna. Sok rajeun ingeteun tempo-tempo ngolebat dina ingetanana. Lamun manehna nanyakeun ka mangsal hapi sarta nyaritakeun maksudna hayang manggihan ku mangsal hapi sok diwawadian. Majarkeun teh cenah ayeuna mah tacan waktuna. Ari rek maksa indit karunya teu tega ninggalkeun nu jadi aki. Oge manehna teu apaleun bener boh rupa boh tempatna ukur samar-samar. Jerut gumilar turun ngajingjing ruyung boga akina.
Di golodog luak lieu heula ngareretan imah tatanggana nu pernahna patarenggang ancal-ancalan. Pangesi lembur tacan sakumaha gegek kreyekna masih keneh ngoblog mangrupa kebon nu rajeg ku tatangkalan. Tangkal seureuh mani nyayeud, ngagigidi ngarambatna tangkal kai. Seureuh Cipasing geus kasohor ti baheula mula nu sok disebut Seureuh Kidul. Koloyong manehna mapai jalan satapak, malibir ka sisi kebon, korbas. Tinu bala aya nu nyampeurkeun. Si horeng si paser nuturkeun, bangusna ungas ingus kana suku sarta buntutna kupat kepot nyieun peta pikarunyaeun dunungan. Rek milu sia teh paser. Ulah gagagogognya gandeng. Cek Gumilar bari terus noyod. Si pasar ngeclik nuturkeun paneuri. Disorang terus sisi kebon nu rajeg pinuh ku tangkal waru saparat-parat jalan. Harieum oge puguh jajalaneun katutupan kurung gunukna iuh-iuh kalangkangna tangkal waru katojo bulan. Beak tangkal waru beras manggih tetelar lenglang. Kencak katuheunana jukut ngajejembrung, tegal pangangonan munding. Breh hareupeun dapuran awi ngarunggunuk. Mengkol ka kenca rada mudun, terus nyorang deui sisi kebon. Beras we kapalataran rada lega. Tembong hareupeun imah panggung tilu, ngariung, harieum, handapeun iuh-iuh runggunukna tangkal muncang. Rok Gumilar nyampeurkeun golodog imah anu pangsisina belah kenca. Tembong damar cempor di jero imah masih keneh ngaganteng tandaning tecan sare. Kalacat we manehna unggah. Heg pupuntenan. Saha? Kadenge nu nanya di jero imah sora lalaki. Pak Adi bapana nyiningsih. Abdi Pak Jana. Walon Gumilar ti luar. Ngen atuh ka dieu jang. Raket sora palupuh disusul ku ngolotrakna sora tulak panto. Brai muka. Ngen ka dieu jang. Pak Adi nyarita deui bari nolol ti panto. Bus Gumilar ka jero. Si pasar hideng. Bus manehna oge ka kolong ngadon depa. Nyang hareup kaluar gigireun golodog. Arti anjing teh. Sakitu sababarah kali neuleu gaya bagna kalong. Manehna cicing we teu daekeun ngagogog. Da tadi geus dicarek tea ulah gandeng. Geuning nyalira. Itu sareng tuang eyang. Padi nanya. Sanggeus Gumilar diuk dina samak. Henteu mung eta we sareng si paser walon Gumilar. Geuning sareng sobat. Cek Pak Adi seuri. Sumuhun. Gumilar oge nyerengeh. Torojol mah iti nyaeta pamajikanana Pak Adi ti enggon. Bari dihayungkung ku samping kebat. Serengeh manehna seuri. Bari pokna teh. Mah puguh tiris itu ujang. Itu tadi teh ngarengkol we. Tapi dah henteu ari sare mah. Gek diuk deket salakina. Kudu mah ngarongkong cangkir seng. Anu nangkup dina pagowadahna. Kop kana teko jur cangkir teh dicician. Ngerelek. Tiis geuning caina ge. Pokna deui satengah nyarita ka dirina pribadi. Sor cai dina cangkir teh disodorkeun ka hareupeun semah. Kop deui kana piring seng. Heg ngawadahan kulub huwi tina boboko disodorkeun ka hareup. Mangga atuh ngaleut ujang. Pokna deui darehdeh naker. Sawios atuh mah. Sapertos katamu bae. Walon Gumilar
teu leh nyerengeh seuri. Panon mah ngagiler kalawang enggon anu hiji deui nu diarep-arep teh teu bijil. Munaheur atuh manehna. Teu ngeunah ngopi hui ari nginumna cai tiis mah. Sining sina kahawu anggur. Ceuk Pak Adi ka pamajikanana. Tacan oge pok maiti ngageroan nyining sih. Reket. Kadenge nu leumpang ti jero enggon. Lol nempo ka tengah imah. Teu ngomong ngan belenyeh bae ngajak seuri ka semah. Goloyoh nyampeurkeun ka tukangeun inung bapana. Nah cai nih tukang jana piraku di suguhan cai tiis. Ceuk maiti bari malik kanu diuk tukangeun. Geuning sih teu ngawalon jeung we manehna nangtung maksudna rek ka dapur. Ngagiler ngeletan heula ka kisemah bari imut ngagelenyu. Gumilar nu memang ti tadi oge panonna teh teu lesot ngawaskeun ka Nyi Parawan. Rada kasima oge keur jongjon neuteup di baledog ku kelet nu kareueut di alungan imut amucuy. Ari rek males imut ngarasa era ku inung bapana. Rek ngabalieur ngarasa lebar ku gelenyuna nu manis alah manan madu. Sarta sieun Nyi Parawan salah sangka egeh punung. Tungtungna gumilar jadi cileumeut mata simeuteun. Panon molotot badis we mata peda. Biwirna engab matak asup rametuk. Ari Pak Adi jeung maiti ting balieur ngaragangan. Kawantu maranehanana oge baheulana kungsi ngora heula. Harita Pak Adi kakara anggeus ngageleng nyieun rokok daun kawung. Kasar leungeunna kana samak nyasar paneker ganda mesina nu aya di hareupeun gumilar. Sedeng panonna mah masih keneh ngabalieur ka gigir. Teu wani nyang hareup ka semah bisi eraeun. Kop manehna nyokot lunglum. Dalasar deui nyasar batu paneker. Nu gedena hampir sarua we jeung peureup budak. Ngahaja teu dipek-prek cenah ngarah awet. Teuing teu boga rarasaan meureun atawa memang katungkulkeun teuing ku mikiran polah peta semahna. Sakitu salah kop teh nyokot nu ngaguruntul nu ngagoler dina samak. Jongjon we diteruskeun dicokot. Pal ditendenan lum-lum cekes diteker. Tapi tinimbang haburi nyai mah kalah ngadalawo. Nah atuh anak cileukeut teh maiti seuri manis saeleun nyeueung polah nu jadi salakina. Atuh da lain batu paneker nu diteker teh. Tapi ambuing geuning kulub huy boled anu tadi teu tulus di dahar. Mana pantes we barang diteker teh teu ngagecrek teu ngaburi nyai da puguh hipu kalah amuradul we. Atuh da kulub huy ditinggang beusi paneker. Nah kumaha cenah bapana gawas nu ngalindur. Eta huy dipake paneker. Sugan teh tadi mah rek duhapkeun. Maiti aki-akian mani rambai Cipanon. Nah atuh ari nyaho mah hegeung geureuhkeun. Ieu mah lain ngan cicing weh. Ceuk Pak Adi bari ngadelek. Tapi bibirna mah ngarenyu hayang seuri ariras ku kalakuanana. Boro diteker sataker tanaga si horeng teh kulub huy. Nah atuh beteu boga rasaan. Beda raga beda berat. Beda nage huy jeung batu gana wesi mah. Kai deui maiti ngusek bangun saeleun. Gumilar kabawakeun ngaheheh seuri satengah ditahan. Red ka dapur anu kabeneran ngemplong teu make panto. Kabireungeuh nyining sih nempo hokeun. Teu ngarti naon sababna pangna indungna seuri ake-akean.
Kanca dangu sadayana. Bulan di luar beuki ngemprai caang lir ti beurang. Gumilar jeung Nyiningsih nu sanggeusna ngaropi cai panas jeung kulub hui bolen. Maranehna terus we kalaluar. Dariuk dina batu gede handapeun tangkal muncang. Si pasar nu ti tadi depa di kolong. Ayeuna mah geus pindah nagog gigireun dununganana. Meni mung tinggalin pasar sieun we dunungan teh nya bisa anu ngaheureuyan. Ceuk Nyiningsih bari ngareret ka si pasar. Ret di Gumilar belenyeh imut kareueut. Nya piraku make teu bumela. Nya pasar da kasobat dalit. Cek Gumilar malik ngareret ka Nyiningsih. Belengeh seuri bangun deudeuh. Mohon mung bangor we eta teh. Samping batur dipaling. Cek Nyiningsih ngadelek. Kanu diuk gigireun. Ih atuh da. Maling deui nya pasar. Da mun teu kitu mah meureun moal jadi minengganyang ka dieu. Gumilar nyarengeh kanu ngareret. Pantes panginten dititah ku dununganana nya. Paralun 1000 ampun nung. Henteu miwarang. Bongan we atuh harita diheureuyan. Hegeh males. Kalarsan teh sinjang widadari nu keur ngebak di wahangan nu dibantuna teh. Eueuh oge ayeuna mah sareng kakak. Gumilar ngagelenyu bari neuteub deudeuh. Geuning nganggo sareng widadari segala. Da di dieu mah teh widadari. Aya oge urang kampung suku gunung. Miculika si pasar mah. Buah sami sareng dununganana. Nyiningsih ngabalieur, tapi ninggalkeun heula imut jeung kelet nu matak deungdeleueun. Ih, bager temen dununganana mah ning. Tong disamikeun sareng si pasar atuh. Nah geuning. Nyiningsih ngadengdekeun sirahna, panonna ngabarasat kanar kagigir. Geuning naon ning? Gumilar talete. Panonna can lesot neuteub. Henteu ketang. Nyiningsih ngabalieur deui. Ih. Ning mah teu puguh. Gumilar seuri lucu ku polahna Nyiningsih bubedakeun keneh. Nya teu puguh kumaha gitu. Muhun. Anu puguhna mah ening anu sok pulang paling. Maling naon. Ning mah terus pulang paling da sanes bangsat. Sumpahna ge wantun. Teu kebat nyaritana kaburu ditempas manten ku Gumilar. Nya geuning hate kakak dipaling ku ning. Nepi ka ayeuna oge kosong yeuh dada teh. Nu mawi ayeuna wengi-wengi ka dieu teh. Nya eta bade nyuhunkeun digantian ku hate ning. Sawios ditukeran oge. Ceuk Gumilar bari neuteub bulan anu caang. Karasa tiis paripurna. Katambah angin leutik ngadalingding ngusapan bangun deudeuh. Bet kitu kakak mah geuning. Ceuk Ningsih bari ngeluk hatena ratug. Mun kitu si pasar we nu ngarti kana hate dununganana. Kanca dangu memang teu salah caritaanana Gumilar. Dalamun teu dilantarankeun ku si pasar mah can puguh. Manehna larbek ka imah Pak Adi. Sanajan bener salemur ngan saukur wawuh munding. Eukeur mah atah anjang katurug-turug pernahna rada anggang. Sakalian tepung oge ngan saliwat-saliwat ari rek ngadon marandi kawahangan. Waktu tas riributan jeung Bahdira sabaturna. Gumilar teh terus we nganterkeun Nyiningsih ka imahna.
Gok jeung indung bapana anu dina umakuna teh mani antep naker. Malah mun diukur ku parasaan nu wajar mah asa kaleuwih teuing. Dina nembongkeun kanyaahanna teh siga totomplokan. Komo maiti mah nepi ka ngarangkulan sagala bari rambisak ku Cipanon. Tapi lamun seug nitenan kaayaan Pak Hadi sapiri umpi dina mangsa puluhan tahun katukang, baheula manehna kungsi boga anak lalaki anu munggaran pisan, lanceukna nyiningsih ngan umurna teu lana. Dina keur sesedengna cooeun loba pamolah, budak teh katarajang panyakit cacar, nepi ka hanteuna teu bisa katurungan. Teu kalis ku ayana nyiningsih, hate Pak Hadi jeung Maiti sok teu weleh seseuiteun lamun mireungeuh budak lalaki pantaran anakna anu geus taya di kieuna sah ti dunya. Sirikna unggal waktu maranehna nandeda kanu kawasa hayang dipasihan deui anak lalaki. Tapi kawasna geus kitu we keur saning pangeran. Maiti ngalaman teu boga anak deui. Nu aya teh ngan nyiningsih we anakna nomor 2. Ayeuna Gok jeung Gumilar datang pisan ka imahna bareng jeung anakna. Puguh ti barang mimiti manggihan oge. Hatena teh jol-jol kasuat seuit deui we. Lantaran saumur pisan jeung anakna nu geus teu aya. Moal teu sagede kitu. Lamun seug hirup keneh mah. Malah rupana oge make siga memper-memper rupa anakna. Anu matak teu heran. Lamun dina jolna datang teh Gumilar diaku dibaeukeun bari dibarengan ku ngecelakna Cimata. Kanyaahna geus nyangkaruk ti dituna mula. Ti barang Gok tepung waktu Gumilar mimiti nincakeun sukuna di kampung Cipacing bari ditungtun ku mangsal hapi. Ari Gumilar puguh sasat hiji jalma nu geus aya 12 taun teu pisan ngambeu kumaha kanyaah jeung kadeudeuh nu jadi indung bapa. Sarila aya di Cipacing teh puguh ngan digugulung ku nu jadi aki. Jauh ti pangrungrum indung anggang ti pangriksa bapa. Anu batak barang manehna ngarasa kanyaahna Pak Hadi jeung Maiti anu tumarap ka dirina teu beda we ti kanyaah indung bapa ka anakna. Gumilar oge nya kitu pisan. Dina mulangkeun rasa kanyaah teh bet asa ka indung bapana pribadi. Anu matak ayeuna manehna jadi larbek datangna ka imah Pak Hadi teh. Ari ka nyiningsih mun Gumilar boga dulur mah kawasna nyaahna teh moal bina saperti nyaah deudeuhna kanu jadi adi. Ngan kapeung-kapeungeun manehna make sok ngarasa nikmat oge lamun mireungeuh imutna. Lain kunaon meureun ieu mah ngan ku perbawa kadewasaan we anu bibit-bibit rasa asih nabirahi sama sakali tacan nyampak di dirina. Saperti ayeuna dina peutingan caang bulan 14 paduduaan di buruan. Gumilar mani anteng kabang berangkeun ku kelet jeung imutna nyiparawan desa anu kempot pipi. Anu pikeun Gumilar mah beuki nyaah beuki deudeuh we. Asanya boga adina teh. Dina yang hareupan nyiningsih anu tempo-tempo lakuna teh bubudakeun keneh pisan. Tos wengi ieu teh ning cek Gumilar bari tanggah nyeung bulan mengok ngulon geus jauh. Saur saha siang atuh kakak? Da wengi ieu teh. Nyiningsih bari balenyah we imut kareueut. Manika ciri dina pipina aya liang undur-undur. Ari taeun teh. Maksud kakak mah
Tos lami teuing nganjang teh. Gumilar nyarenge. Nyari gitu. Cek ning sih bari nyonyo tungtung kabayana. Mun bade wangsul. Aki keungeun panginten. Pokna deui bari ngareret. Ya, mangga we. Da ning oge parantos tunuh. Atuh jung gumilar nangtung. Sabada pamitan ka Nyiningsih. Leos manggihan Pak Adi jeung Maiti pupulih rek mulang. Leos gumilar balik. Tukangeun ngiclik si pasar kukulunuan. Mapai-mapai jalan satapak sisi kebon. Bulan di luhur masih kena ngemprai. Pasir-pasir parentul. Atra. Jeg dina gambar. Sedang angin ngahiliwir nyiwitan kulit. Tatangkalan aroyag. Sarua poyagna jeung hate gumilar. Aduh kanca. Cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.